Episode Ngabus Ngaji Budaya Sunda LSBS Universitas Islam Bandung on. Sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lujeng sumping di saung LSBS. Nepangkeun wastafun Aisyah Nagauri. Dina kesempatan ieu abdi janten host atau panunggu catur dina ngabus ngaji budaya Sunda episode longser. Nah dina episode ieu abdi teu nyalira aya akang-akang anu garantengnya. Biasa akang Wastapun Agus Kang Agus. Kang Agus panginten linggih mah di Bandung Utara di Parongpong kami kapungkur mah si Abdi di teater awal Teater awal. teater awal mana? Teater Teater awal. awal Bandung di UIN Sunan Gunung Sunan. Jati Bandung. Kami akan Abi tepantun wastapun Lutfi Tapok di teater awal sami linggih di Bandung Timur ieu nama di Rancaikek. nanti ekek tebih-tebihnya kan. Mun Abi teh janten penasaran ieu teh. Kang Agus sareng Kang Tapot teh nami panggung atau kumaha? salaras nama eta teh upami di teater awal mah disebatna nya nami sanggar gitu. Nami sanggar. Mun. Kami namanya aya ieu nama bahwa anu lebat ka sanggar teh pasti garaduh nami teh dilahirkeun deui. Dilahirkeun. Dilahirkan kembali Ya, gitu. sebagai Kang Agus sareng Kang Tapot. Aa beureunya abi mah. Aa mun Abi mah. Padahal saya pada kakak. Kalau rasa bikin gaduh nami panggung mah nyai. Oh nyai. Nyai. Mun atuh nyi. Iya. Gitu. Nyai sareng Aa gitu nya. Salaras pisan. Nah, kan tadi dina kesempatan ieu kan dina kesempatan ieu episode teh longsen, tapi abi teh penasaran aya teater awal teh gitunya. Kan basic teh teater. Apakah memang aya longserna, tapi da abi ge sok ngepoan gitunya di YouTube, di IG. Ternyata teater awal teh gaduh mangrupi bidang. Mun. Aya seni peran, terus aya oge musiknya, terus aya oge seni artistik, terus aya sastra, Sastra. sareng Seni si- Sunda. Seni Sunda. Nah, sata acara seni Sunda ieu ya. Teater awal itu kumaha gitu. Awal mula teater awal. Di ieu Kang Agus lah panginten. Apa? Awal mula aku mana? Awal mula kan ieu teh gaduh mangrupi bidang. Ya. Tapi kunaon sababna janten disakena teater judulna teh. Karena anu saterang abdi nya, anu saterang abdi mah kapungkur teh bahwa anu teater kampus teh anu awal teh ayeuna di UIN. Janten disebutna teater Teater awal. awal. Terus sareng ieu teh nambihan pangintennya upami tina proses teater mah da sadayana ge misalkan ya tos ngiringan hiji garapan tah. Terus balik deui ka awal deui gitu tadi garapan anu salanjutna teh kitu. Janten dinamian teater awal gitu. Jadi behind story nanti Nah, gitu eta ya. story-na, Kunaon kira-kira sababna mun, Hmm. kunaon sababna namina teh teater awal gitu pamirsa. Yes, deg-degan gitu ya. Tong deg-degan teh tapi sanes militer ieu mah. Deg-degan mah pupus teh ya. Aduh si Akang bisa wae. Nah, aya abi teh ningali di YouTube teh gitunya aya karya-karya sababaraha karya longser anu terakhir teh judulna teh Har. Nah, kan berarti apanya mau di bahasa Indonesia mah tidak terlalu terfokus kepada longser, tapi campur mereka. Tapi pada nganggo bahasa Zimbabwe kayaknya gitu serius bebas eta mah. Apa ya yang mendasari si
karya longser ini tuh sampai memang terus-menerus dipublikasikan gitu. Apakah memang untuk memenuhi program kerja atau memang walaupun namanya teater awal gitu nya kan, tapi dah resep gitu kan budaya Sunda mah gitu. Semun tapi pangintennya upami di teater awal aya pertunjukan longser atau garapan longser kawit nama jantan Ari Uin teh ngadegna teh di teater Sunda gitu tah. Mata urang ngamumule we budaya Sunda salah sahijina nyaeta negara pertunjukan longser gitu tah. Ti awal mulanya teater awal ngadeg gitunya. Awal nama emang garapan-garapan teh garapan-garapan seni tradisi heula gitu tah anu emang di kawitana teh gitu. Terus nya matak eta ayana longser di teater awal teh janten amun urang mah nya ngamumule budaya Sunda gitu mun gitu teh. Lebih karena kultur, Kultur. kebiasaan lah, kebiasaan. Culture. Kultur kebiasaan bahwa di teater awal teh henteu fokus karena teater utuh gitu ya. Teater utuh tapi kebudayaan oge aya ieu. Kayak longser, panginten teras Calungnya calung biasana mun kumpul teh. Nah, berarti sanes longser unggul nah, Kang. Sanes calung, longser, terusnya tari kawi gitu mun. Nah, eta teh biasana teh sok aya kalungan pelatih atau kreativitas mahasiswa. Upami ngomongkeun kreativitas mah eta mah pure we barudak teh gitu tah. Ngagarap mun kalasan anu tadi nyinggung anu naskahar gitu nya. Eta ku abi di garapna gitu tah janten nya abi inisiatif ngadamel longser gitu kanggo nya hiburan masyarakat khususna sabudeureun UIN gitu Cibiru, Manisi, Cipadung kanggo ngahibur masyarakat nya terus ku longser gitu supadosnya merakyat gitu nya. Pisan mun. Nah, Kang di LSPS oke kan aya sabaraha bidang, aya tilu Kang, aya musik, tari, aktor teh spesifik longser Kang. Nah, menurut Akang gitunya longser nu ayeuna biasa ditampilkeun teh apakah memang longser top anu biasa dipertunjukkan di zaman kapungkur atau ayeuna teh aya nu disebatna teh longser modern. Nah, tanggapan Akang terkait longser modern ieu teh gitu. Upami ningali situasi ayeuna gitu teh nya tina si longser ieu gitu. Emang kapungkur mah longser teh nyamun saukur benang merahna lah. Jadi misalkan ieu akan jadi pasien perang dokter misalkan abi jadi susah misalkan nya tah. Mun saukur gitu tah kapotong ku tarian gitu. Tapi upami longser ayeuna mah karena perkembangan zaman dan begitupun kabantos oge gitunya ku ayana universitas seni gitunya di Bawah Batu kawitna janten ayeuna mah langkung naon namanya teh nya langkung terstruktur gitu aya naskahna gitu tah. Terus nya lebih spesifik anu tadi saur teh mah disebat teh nya modern gitu tah. Siga dina tempat we teh anu kapungkur mah nya cek paribasana di terminal Cicaheum main teh nya di lapang gitu nya. Ayeuna mah kan tos aya gedung-gedung gitu tah jadi indoor gitu tah. Bahasa Inggris nama jadi indoor gitu di longser teh gitu. Anu biasa nama spontanitas. Ayo nama dibentuk naskah. Aya naskah Kami pertunjukan depan pastinya aya pimpinan produksi. Itu sajabana gitu. jantan ka manage lah gitu ka manage gitu. Ayeuna tah. Tapi kami bahasa gaul nama kan akan prefer gitu. Prefer. Mana? Bahasa Inggris ya bahasa Inggris. Tapi aku ngomongkeun keaktoran gitunya dalam seni longser gitunya. Upami basic keaktoran mah memang tidak beda jauh gitu sama teater gitunya karena mimik, ekspresi, terus gestur, intonasi, artikulasi itu tetap sama gitunya. Cuman anu resepna tah ieu anu resep dina longser. Jadi mun tadi misalkeun ya cek abi teh nya sok Kang Agus janten dokter gitu tah. Kamu dina teater mah untuk mengusung si tokoh itu agar kuat menjadi tokoh dokter tersebut kan pasti memakai pakaian dokter gitunya, baju bodas sareng stetoskop. Nah, itu tah. Tapi yang mau di longser itu tiasa
dokter itu kostumnya teh mun saukur dianu. Dianu. Mun, soalnya kan dah biasa ditaros gitu tah. Ieu jadi naon jadi dokter. Nah, dokter teh make anu bungkul, heuh da dokter ge bisa mandi. Cukup geus sakitu ge, Pak. Sederhana, simpel. Teh teh seueur kumaha-kumaha gitu teh. Eta pambedana teh gitu. Mun. Tapi kakak aku sih kan akang mah kin basic nanti memang teater. Abi mah di mana wae sih. Mana wae banyak multi talenta. Sama ieu mah, ieu mah. Biasanya luhur parah teh eta mah. Nah, kan tadi teh Kang Tapo. Ih disambil tehnya. nyambil. Parah. Wah, gitu kayak we Kang. Aduh, Kang pemisah Kang Tapo mah kan pembedaan teh pamil sama langsung simpel. Nah, pembeda lain nanti menurut Kang Agus Mun abdi antara teater gitu sareng longser. ninggal ayeuna masa pami longser masa ieu na we adatna teh anu 7 syarat teh. Mun. 7 syarat teh eta kedah aya. Tah 7 syaratnya naon? Ilmu ya Oncor. Terus teh penari, Tanah beronggeng ya Kang ya. ronggeng, Aya dipanjat, panjang, Panjang. dia carita sareng bodoran. Bodoran. Gitu. karek lima eta. Dua deui naon? Doi punya pemudik paling Nya nayaganya. Nayaga. Oh ya. Terus sinden. Sekarang sini. Anu paling signifikan membedakan antara longser sareng teater gitunya, upami longser mah sifatna ngobrol bisa dua arah antara anu main sareng penonton. Amun teater mah kan siga jumatan ya. Jumatan nya harusnya gitu tah biasa ngobrol sareng non. Sareng penonton teh gitu tah. Ayo Hanas udah lu. Itu anu paling signifikan berbeda gitu tah. Jadi pamil longser mah langkung raos tek pepaletenya. Biasa anu nonton biasa ngobrol sareng anu main kang cenah. Eta naha nganggo anu gitu kan dadah biasa diucapkeun. Sapertos ayeuna kan da abi mah rasa teh kita lo ngalongser. Magi panonton teh interaktif mun. Spontan. Interaktif di longser. Nah, kesulitan kan. Karena kan pami di teater awal teh karena wajah nada teater intinya aya oge bidang tradisi Sunda tapi karena wajahna teater kesulitan dalam kumahanya Penggarapan pangintennya garapan gitu. proses kreatifna Mohon. anu diraos ku abi nya basa ngagarap longser gitunya anu naskahar anu disesahkeun teh nyaeta tina milarian bodorana. Karena kan upami basicna aktor teater mah teh cek bahasa abi mah hareuras. Serius. Si awak teh hareuras sedangkan longser kan kedah lalentur gitu tah. Eta eta anu rada heuras gitu soalna aktor longser sareng aktor teater mah katinggal pisan gitu tah si benten amun aktor longser mah geus pasti lalenturnya kadang kedah biasa mencuk teh gitu nya gitu. Di aktor teater pan nya biasa naon tareuas gitu tah. Eta teh nu rada sulit gitu nya. Eta paling Pasti sih Kang. Karena kan kami longser mah abi ge kaleresan kamari gitunya bahasa pagelaran longser. mun SBS judulna teh kan jero. Kumahanya ngagarap naskah teh bisa di mana wae gitu. Jadi spontanitas. Spontanitas obrolan gitu nya kan ya. Terus misal aya rencana anu tiba-tiba aya topik bobodoran langsung ku abi teh dicatat gitu nya. Terus kan ai longser mah tidak spesifik misal si peran teh kudu kumaha gitu kan. Ai longser mah nu penting mah si A B C jadi peran sok ngabodor tadi akang kena tiasa mencuk tiasa joget gitunya sinkron sareng nayaga. Tah pami di teater awal abi teh tos tinggal gitunya sababaraha judul si musik nanti aya perkusi berarti kan kontemporer nya kan. Kontemporer mun. Nah eta teh memang aya anu longser sapertos gitu atau kumaha karena kan di LSBS mah full gamelan
salempro gitunya. Waditra natenya. Waditra nate salempro, kami di teater awal mah menarik gitu, aya drama gitu. Berarti kan kontemporer kan, nah eta teh tercetus di mana gitu asal mulanya. Namun ti abdi mah menyesuaikan kebutuhan, karena Waditra nu salendro nama di awal acan aya, jadi menyesuaikan dapat perkusi bagi kita dan lain-lain lah. Sareng kebutuhan aktorna. Sareng kebutuhan mun aktorna kita. Anu penting mah dari nu tujuh syarat eta kedah aya eta. Tujuh syarat eta kedah aya. Kami akan tapi mun upaminya aya musik-musik kontemporer gitu lah buat drum gitunya goong menjadi kubas gitunya melihat nya salah satu naonnya pembaharuan dan menjadi hal baru gitunya khususnya mun jadi hal baru gitu janten ame nya katinggal oge nya pados akadikeun gitu kemodelan geuneun gitu tah eta. Nah, di Abi janten aya pertanyaan baru kan. Mun Apakah si longser ieu teh aya pakemna? Margi Abi mah jalmi awam lah di longser mah gitunya. Nah, menurut Akang tah abi ge kalarasan tos ti 2018 ngirangan ngiringan tapi 2018 ngiringan festival Noman Longser anu diselenggarakan ku barudak Tunil gitunya. Nah, tina alat musik anu disayogikeun oge ku panitia gitunya henteu aya larangan gitu tak upami badanya gitar badanya kumaha gitu berarti kan secara naonnya pakem syarat mah tepatos gitunya cuman kadang nya eta mah balik deui sigana ka perspektif gitunya pandangan orang ada urang mah apa longser teh waditrana kudu naon kuningan gitunya dalam artian teh naon gamelan gitu nah eta mah nya lebih ka pilihan pribadi masing-masing gitu tapi mun saterang abi mah teu aya teh upami pakem nama gitu teh dina bab musik mah terus kan anu vital oge di longser tuh aktor laras. Nah, kami aktor longser kedah memang tiasa kedah bisa bahasa Sunda atanapi bisa dikreasikan misalkan aya aktor anu peranna teh memang orang Sunda orang Jawa misalkan anu nembe di Bandung misalkan gitu atau kumaha atanapi kumaha. Nah, nya eta mah balik deui kebutuhan naskah gitu. Aya sababaraha hiji dipentaskeun oge anu emang si orang teh teu tiasa bahasa nya Sunda. Si tanyain orang Medan teh nya. Si Aping. Gitu. Ya ayalah sabaraha hiji si Mas. Si Mas eta orang Jawa tapi di ieu kana kita ngobrol ke naon malahan mah kangge segi keaktoran mah di longser itu lebih serius saur abdi mah gitu karena emang kudu ngepas teh ya. Ketika bodoran teu ngepas ngelai gitu ya gong nate kudu bener tah eta pisan bener teh serius nate Margi di LSBS oge barudak nate nya aya kasihan gitu. Teh da abi mah gitu teu tiasa ngalongser, mari kita tiasa ngomong bahasa Sunda gitu kan. Jadi abi teh kan karena si naskahna teh nganggo bahasa Sunda gitu abi nggarapna teh. Jadi kedah aya ajar heula bahasa Sunda. Memang sih nilai plus. Mung abi teh penasaran gitu kan. Ternyata memang sesuai kebutuhan mun teh untuk saat ini mah. Untuk saat ini. Untuk pertunjukan saat ini gitu. Sesuai kebutuhan. Soalnya eta mah balik deui ka kreativitas sutradara mun misalkan emang si katakanlah yang neng-neng anu teu tiasa nyarios bahasa Sunda tos we jantenkeun parana figur gitu tah janten teu tiasa nyarios langkung tere gitu tah diajar bahasa isyarat diajar bahasa isyarat kumaha we supaya bodoh mah. nah gitu mun Dari gestur lah tina gesturna panginten anu lebih diolah gitu. Nah, untuk waktu-waktu dekat gitu kan,
bade aya garapan longser. Upami di awal sendiri mah teh garapan longser sigana geus menjadi namanya kewajiban. Itu pasti di setahun sekali pas ulang tahun teater awal gitu. Digelar pasti aya wae garapan longser gitu kan. Eta nya abi ningalna nya salah satuna ngahibur masyarakat gitu ya di longser mah gitu. Nah biasa anu janten pimpinan produksi sutradara teh kan pasti regenerasi namanya. Jadi kamari akan gitu kan anu kapayuna aya nu benten deui. Nah eta teh biasana teh sok aya pelatihan produser sutradara atau napi nya sok we kumaha anjeun gitu. Eta mah basicna ngabodor atau kumaha. Upami di teater awal sendiri mah dina katakanlah penghadaran regenerasi gitu teh nya lebih ka janten ayeuna misalkan aya budak anyar ngiringan set umur abi ditinggalna teh oh iya ya potensial pikeun dina longser gitu nya di naonnya di aping teh bener-bener di aping mun nu konengna teh mah ningannya bener-bener dijagaan gitu teh ulah ucok ka mana-mana gitu tah supados ajeuna teh bakal jadi naonnya penerus lah gitu tah enten emang di naonnya dipertahankeun gitu tah teh Jadi aya pamuntangan. Sok di awal gitu. Nah, kan di kota Bandung sendirinya namanya longser teh memang banyak pertunjukan longser, tapi sebagai kami bukannya di kalangan abdi gitunya Gen Z gitu. Longser teh naon sih gitu. Tapi teater mah kan teater gitu dah sok sering gitu pertunjukan teater. Terus kan kami anu modern mah kan sok seueur gitu anu peminatan. Tapi kami aya abi gitunya nyebatkeun atau napi ngajakan ka rerencangan ayo atuh nonton longser gitu. Aya longser teh naon gitu. Nah kan berarti seueur si anak-anak muda zaman ayeuna teh anu canterang gitu kan si longser teh, tapi ternyata teh sabarana pun seueur gitu pertunjukan longser. Berarti kan apakah kirang di promosina atau napi kumaha gitu. Mun melihat situasi eta mah kadang di seiring berjalannya waktu gitu teh nya komode kan enak nya tadi gaji teh gitu nya teh kadang ari scroll handphone gitu nya kadang si FYP-na teh nya kumahaan ku anjeunna di scroll gitu teh upami emang anjeunna nyakrolna nya kanu bawa longser nya insyaallah seueur tapi eta ge menjadi misi urang-urang meureun nya pikeun ngawanokeun yen ieu teh tah longser teh kieu kitu tajam cek nyi gitu kan. Mun apa? Ngawanokeun mun gitu nya. Eta Apalagi kan kami Gen Z ayeuna mah algoritma. Gitu nya algoritma teh K-pop. Sane salah gitu. Mung nya eta teu acan kumahanya kirang alurang teh kitu nya terang teh kin apakah kirang ngawanohkeun si budaya longserna atau napi memang si peminatna teh lebih kepada budaya kebaratan gitu. Kamu ninggal ayeuna mah anu terjadi di lapangan mah itu lebih ke barat-baratan mah. Ke barat-baratan. Pami bahasa gaulna mah westernisasi. Westernisasi. Masuk penonton masuk. Masuk. Nah, berarti ini berarti PN-na teh naon wae Kang? Kanggo para pamirsa. Kanggo para pamirsa kumarginya sim kuring gitunya salah sawios anu sok nya masih keneh pegiat dina longser gitunya hayu babarengan urang ngawanohkeun ieu longser teh ka generasi anu ini generasi ganya teh tadi terus generasi anu kan datang gitunya urang ngawanohkeun longser teh gitu. Kadang sok pahili gitu. Ai longser teh nu aya apa ambu atuh benten atuh nya eta mah lain saera tuh. Apa pacaran gitu. Kadang sok patuker gitu tah. Dan ternyata tapi menjadi tantangan tersendiri bagi kita gitunya sebagai pegiat gitu. Oke, ini kita harus bisa
menginformasikan lagi lebih jauh gitu. Apalagi hari ini branding. ada apa namanya teh, ada bantuan media sosial gitu tak, bisa direkam dan diupload, siapa tahu di beberapa bulan dan tahun ke depan kan bisa viral, jadi oh iya teh longshare gitu tak. Gitu teh. Nah eta berarti PR nama balik deh nyerang ke masing-masing gitu. Nah apakah bade kamu mulai budaya Sunda teh sakumaha tebih gitu. Karena kan pami arurang ngomongkeun ka Sundaan, budaya Sunda teh seueur pisan gitu ya. Aya seueur dibual mah teh. Pami dibual. Bener. Nah, tapi kan si longser ieu teh anu jadi pembahasan episode ayeuna teh kan tacan seueur anu terang gitu ya. Si para pemuda-pemuda gitu ya. Nah, ayeuna pamungkas Kang. Pamungkas. Kan tadi mah PR. Ayeuna pamungkas to the point. Pamungkas. Menurut Akang se-urgent apa gitu? Yen ayeuna arurang teh udah memulai budaya Sunda khususnya di longser. Seurgent apa mahnya ayeuna siga beberapa kebudayaan ti urang-urang gitunya anu dipikasieun teh nya eta teh jol diakui ku asing teh ya gitu. Si seni tradisi longser ieu teh jol diakui ku batur gitu ta. Karena naonnya dikemas dan dibuat semenarik mungkin oleh orang lain dan pada akhirnya jol diakui eta ke asa aduh kumaha gitu ya guys. Gitu ta. Eta paling teh anunya dipikasieun gitu nya matanya anu masih kene pegiat longser abi alhamdulillah pisan atur nuhun gitunya resep gitunya komodo bi resep gitu nontonnya ge da bodor gitu dah mulai katanya bodor gitu Komiti anak ya kan gitu perwakilan di mana gitu tuh Tarunanya deh. ya abi mah paling tina pengemasan longser karena ayeuna sebenarnya mah anu ditinggal Pak Abi emang tos seueur gitu basic nama longser gitu. Tiga kapungkur mah udah aya di TV mah non PJ. Nah, itu basic nama longser. Terus ayeuna baru panginten karena di YouTube ieu juga itu Sule ini kan. Ya, eta basicnya menurut Abi eta longser. Share lah gitu. Walaupun misalnya di Jawa Barat katalahna namina longser dan di Cirebon mungkin anu disebutkan naon di Betawi lah nah, Betawi Lenong dan sekarang di Jawa Tengah Jawa Timur kan aya oge gitu pertunjukan pakyat gitu. Nah, eta jadi pemirsa tong nepi ka budaya arurang teh gitu. Di aku ku batur pamiku teu urang ku saha deui. Lamun teh ayeuna iraha deui. Nah, ya kangge panutup kan tadi pamungkas panutup aya sesi surprise. Sesi surprise gitu, sesi hiburan. Kan tadi saur Akang ya. Kang Kapo. Pamilongser mah bade di dieu ge biasa. Nah, ayeuna cobi siap. Cobi arurang tutup episode kali ini teh longser. Siap. Akang bade janten saha, abi saha Akang saha. Nah, abi we nya teteh janten budak SMA. Bobogan jeung abi. Abi sudah darana memang. Abi kawa. Masuk. Tong kawa tuh ieu we. Pak Guru. Mohon. Jangan cerita nama. Abi ngajemput teteh. Tapi abina anu telat. Gitulah kurang lebih. Ieu jol aya Pak Guru nyangkakeun arurang teh rek mabal. Padahal mah nya aya satu dan lain hal. Nya Udah ka oyo. Sok. jadi di mana ieu teh? Di dieu tiasa bade Masuk darat. Kumaha
Ketinggal tuh, tinggal merenya. Aman merenya. Aman. Iya penonton jadi iya nak Sok. Teteh biasa we. biasa we lewat centilan gitu nya. Pokoknya mah ngantosan abi anu lami dongkapna. Mohon. Siap. Ayo Pak Guru. Gurunya gitu. Guru sininya. Sok action atuh, action. Longsir. Belum jam sini, mangga. Aduh, si baby menilang. Kemana, baby? Baby. Babi. Baby menilila. Abi teh geus tingali ieu geus asal urang segala rupa nih kalau baby. Bisaan. Cinta. Jangan marah-marah. Atuh naon baby mah gitu. Neng, yeuh, akang teh tadi teh tos mapah tepi 40 km. Di mana? Mendaki sungai itu naon Sanes. eta. Kalalasan motor akang teh tuh mogok di ditu, Neng. Bohongnya penontonnya. Bohong. Awalnya batur Ih, mah. itu gitu, Neng. Yeuh, tos we, Neng. Neng tong sedih. Akang rek ngahibur, Neng. Asik. Nah, sok ngehibur teh. Ku- Kudu bodor, ku nabi. Ku lagu we nya. Ku lagu. Kan pals, ama pals. Emang eta mah abi beneran. Palas mah. Yos, Neng. Lagu we nya. Cik. Pusing karena angang. kan. Tos Neng, aya nama urang ka sakola we dos mapa Neng. Apa? Upami Neng alim apa? Sok atuh Neng naik. Abi teh tos di make up, tos dangdos tingali manya di mapa minimal mah tuh pajero atau naon Neng. kayak gitu. Neng nita. Palisade. Aduh, Neng. Nita akan meser palisade ieu Neng. Lieur nyicilanana. Matak beunghang, ngaran gawe. Kan manyang geus kolot, geus 14 Aduh, tahun Jen. lain. Geus 14 tahun geus kolot. Neng abi teh ngorakeun Neng. Asa aya urang Neng. Buah ieu teh aya siluman. Oh, naon ieu? Pak. Rahasia hari. Aduh, Bapak. Paham, batuk pahe. Ari bujang sareng nyai nuju nanaonan di dieu. Diskusi kerja kelompok, Pak. Batur kos salalebat sakola ya nah di digirin sawah keneh. Bapak, abi teh kieu mahasiswa budak sekolah agraria, Pak. Agraria. Tadi mah biasa ya tugas di Busri, cenah. Busri naon? Busri cenah teh neng cenah sok tinggal ekosistem di sawah ya naon wae. Kan eta mata rantai teh nya Neng nya. Observasi. Observasi. Sanes mabal. Sanes Sanes, ngobol Bapak. pura-pura tuh ya, Bapak. Bapak mah disuruh wae, palingan kolot. Nah, gaya bahasa gagandongan segala. Malaysia. Eta kan cenah ekosistem di sawah naon wae. Tah abi teh ningali aya beurit ngagandong orai. Tah, eta. Tah eta kan bisa jadi observasi. Berit ngagandong orang ke rumah. Kumaha we panonton kan jadi carekan. Nya orai makan beurit pengintennya. Gitu. Terus enak bade ka mana gitu. Ayo pada ke sekolah, Pak. Masa sekolah lagi aya 30 kilo ti dieu teh. Kalau mau kita euy. Geus we atuh. Bapak, cenah mah saur ayah Bu Titin. Titin. Bu Titin teh tamu, ayah guru katak Bapak gaul geura, da Bapak mah. Bapak Jedog we kajedog we. Ade bapak mah bagian di kantor kuleun. ngarokok, ninyuh kopi. Tah ngerokok, tah. Cenah ulang ngerokok. Bapak teh Geus ngajak kieu aya gosip Ibu Titin cenah hayu cenah urang ameng ulah ku uleuh di sakola we ameng ka mana Ibu saur abi teh kela saur abi teh ameng ka mana ameng tak ka UIN meh engke teh cenah neng teh pamitos ageng cenah pamitos ageng bisa ditinggalieun teh loba gitu rek ka unip mana tah cenah UIN
Nah, ayo atuh amang tapi dah lieur di UIN teh aya naon ata napi dah saur mamang mah geus we ka Unisba da Islam. Tah, aya nama kowe Pak jadab abi ka Unisba. Tah, gitu. Ya. Jadi ka mana? biasa tapi terang bentana UIN sareng Unisba. Terang. Ari UIN teh Islam masa negeri, ari Unisba masa Bandung. Sabandung. Gedean mana negeri jeung Bandung. Yang geus mah negeri da abi mah cinta negeri. Ayo atuh ah, tos we. Urang Tapi arang. aya naon di UIN ampun. Teu aya nanaonan kantun bumbu unggul. Ayo Ayo. nama hayu urang ka sekolah. Bapak, naon aya kamera? Iya di Tadi Bapak masang kamera maksudnya naon? Yang Misi. dipegakeun ka Mama Abdi. Pan aya nama sagala naon teh kedah terekam. Mata sewa CCTV. Jejak digital aya mah. Di mana di sawah aya CCTV? Di tiang listrik di sawah mah. Ya, Iya cinta. baby. Ayo ah. Kita teh karekam geuning. Kumaha tuh nya? Kumaha geus kawan dulu teh era. Heueuy. Dan geus balik deui. Ayo atuh ah. Kumaha tuh Bapak? So aya nama gerak aruwi ke sekolah. Canda surat izin sakit. Naon Bapak teh? Nah, abi jajak balik kaki Ajarkeun di lawan gering. gitu. Cenah bari amengan. Oh, direstui. So, direstuan. Baby. Alhamdulillah. Aduh, nyi. Jadi gini kieu mah nya. Baby. Bawa tuh iya melomatis baby. Ayo atuh ah. Bapak tuh nuhun pisan Bapak. Oh iya asal sari-sarina ya. Beli atuh. Sari-sari tak kamu Bapak ada ieu teh. Bapak, atuh satu baby ayo ayeuna urang amang ka UIN Ayo cenah. ah. Ayo atuh Bapak. Baby salim dulu lah baby ka dieu. Pak, mau detil. Detil Ah, atuh. ayeuna mah Bapak. Ayo abi dah sama nyanak motor nih ngan disakuan kan. Baby ayo. Baby ayo. Ame gitu mah Bapak langsung lajeng we. Siap, Ayo Bapak. Bapak. Baby kira-kira kita panganan aya kene tuh, kene tuh. Oke, atur nuhun. Ah, atur nuhun ka saha baby? Geus Gimana, yuk? hayu. Ayo atuh, kumaha ieu teh? Baru mah kumaha? Oh, pariman heula. Baru mana tapi Sok. babai heula. Siap. Halo guys. Halo guys. Halo guys. Mundur. Nah, aya nu ngatur-ngatur urang. Heeh nya kumaha ieu teh? Ayo Bapak tuh. Ayo. Di dieu. Supaya ieu mah nya buat titin abi kawin dia. Tadi sari sejak 1967. Geus lah. Oh, sponsor. Oh nama regenerasi LSBS di Unisba kedah aya panginten gitu. Gitu harus pisan. Terus budaya Sunda teh kedah dimulai deui panginten ku urang-urang Pisan. mun teu ayeuna iraha deui panginten ku urang usaha deui. Tadi aya catatan abi teh kedah jadi MC deui cenah Oh, malah. mohon. Kan abi teh geus jadi aktor lo musirnya. Caranya. Jadi kumaha? Oh, ini makasih Makasih. apa? Mic. Mic-nya BSM. BSM. BSM tak eta sponsor Ya. mah. BSM makasih. BSM, Makasih, BSM bisa. teh BSM rental. BSM Ya, rental. makasih. Makasih. Terbaik Makasih. suara. Jangan lupa di diskon 50% bagi penyewaan kedua Riza dan Cokta. Masuk. Aduh. Tapi abi itu teh mau di Jepangan kita asa. Eta. Kakak hello kakak, boleh pilih sendiri kan? Halo Kakang. Ayo atuh. Ayo. Atuh Kakang. Oke, hatur nuhun. Hapunten anu kasuhun. Akhir kata wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.